goblok teh. Aya we ka apesan tina motor ieu. Keur ngider teh. Kadon kempes di mana aing mah. Keur merek nyang rongsok di ditu jauh kene. Kasih kisah sugan aya. Bisa. Ieu bang nambalkeun nu hareup ban ya. Kempes tah. Tepurun aing cup keur teu parurun. Siga isami ni motah geuwat teh sakedeung kae tulungan aing. Aing ngider ka tuh jauh. Embung aing cup moal, aing kawayahna keur tepurun pisan ieu mah sing diburuhan sabaraha ge aing moal daek. Deng, isal nasi teh karunya ka aing ken. Oh sok atuh. Sia nya. Tah, nu hareup tak ket geuwat. Aing keur tepurun pisan. Tekan. Rada lila sal. Ya HP cekan ya. Urang ngider lah ka ditu sakedeung lempang lah. Pokoknya make urang ka dieu deui. Moal lila ieu. Oh jig atuh. Si ucup ka aing meni maksa pisan. Aing keur tepurun teh coba lihat teh imah. Tuh nya cek aing ge lamun nungguan eta motor mah nambah ban. Mah meunang aing teh rongsok teh. Isal anggeus kitu we. Geluk-geluk nak kalaka. Butuh bengkel lagi nah, geus kitu damalna. Anjing, da bocor keneh. Suan aing teh anggeus di tambalna. Nasi isal teh kumaha nya nyebutkeun hog-hog teh. Suan aing teh anggeus. Aing mah apes we, apes. Enggak ngider rongsok apes we jeung apes. Nya ku aing kudu disuruh. Nasi adi dodorong ujung motorna. Dempo geura bang, pan kempes. Pan si Faisal itu buka tadi ku aing dititah nungguan tambal ban lain tambal. Lah, si Faisal bang nyebut uga geugeuh. Kakak ditutup berang. Anas ku aing ditunda bang motorna dititah nambal. Ditutup kumaha? Sia teh pan tadi ge buka ku aing dititah buka. Heuh tadi mah buka bang, urang tadi teh ngider lah sakedeung jeung sok sal. Motor pang nambalkeun heula. Peng teh kakak ditutup berang aing pas kadinya teh. Nah si Faisal kumaha nya si kehet. Pan ku aing teh titah cek aing teh mun nambal tambal. Nyaho bang nyebut teh purun cenah. Papatahan geura bang. Si Isalna si balek gitu. Ari sia ka mana ujung? Tadi dorong ku aing sampai ka Malaus mama bang lah. Moal ditambal kehet. Moal. Ku aing dibejakeun ieu si Isalna ku aing teh tambal jeung aing. Oh, ku abang nambalna. Heula tuh bang. Iap. Eta keleksian bekas soeh kitu balas ngadorong motor. Heuh aing teh lobak mula nyurung. Si Isal su aing teh heuh geura ditambal. Sia mah can mandi apes tuh da meureun. Ieu motor naon kok diburu geura lah. Meuli geura kehet. Erek suka aing mekna ninja. Mereka tarik. Hesek ya dina ninjang di rongsok mah. Ngabret. Kajenteng meuli beca cek aing. Tuh bang cek aing ge tutup. Si kehet kalau ka ditutup we. Nyaho cek aing nan. Faisal. Faisal. Masiak kalau ka cicing di pipir atuh ka dieu yeuh. Naon atuh Pak? Tah ieu maneh kumaha Faisal si ucup ieu rek nambal karunya teh. Teu purun. Tambah na teu purun sia mah kos nu lieur atuh karunya si ucup. Nyot rongsok teh geuwat. Oh atuh. Sia da ucup. Nyuk teh ngagawekeun pisan teu pira motor buruk kitu. Ih, sia mah kala ecehan Isal. Aing mek mayar ieu ke. Nambal genan sok geuwat. Oh iya mah motor rongsok geun ucup geus jual jeung motor. Geuwat sok ecehan sama ecehan pisan. Aing teh motor teh enggeus nambal teh. Teu purun tuh lah motor buruk ieu mah. Sia teh ulah kitu-kitu teuing Isal. Kana motor aing butut. Sia yang dibayar sabaraha? 100.000 aing mah sok. Nah sia kabida-bida teuing Isal. Aing ke nambal toron-toron 20.000 ke dari tabasa ngenekan. Ieu mah motorna butut kehet. Mun alus mah ku aing ge 10.000. Sia Isal geus ngecek dewe ka aing. Geuwat ke eta geura tambah lah. Ngomong wae. Heuh, kira atuh tuan sia mah. Oh, motor buruk ieu cek aing kilo we motorna ucup. Geuwat lah Isal, ulah goya-goyo aing mah teu keur hayang heureuy ayeuna mah. Dulu yuk. Nah sia mah mata ieu kumaha kehet ieu mah gantieun kumaha ieu. Nah sia kumaha Isal eta muka ban sampai ka soek kitu. Nah ku sia mukana di kumaha ket. Nah nanyakeun ka aing sia mah motorna ieu kumaha kuat ka kieu kehet. Cih, nah aing mah mau motor mah biasa we laung ket. Kumaneh meureun eta mah dijujutnya sigana. Nah sia jadi nyalahkeun ka aing kehet. Pancek aing ge tadi ge aing teu purun muka ban sia mah. Aduh, nah kumaha atuh nya ieu? Coba aing teh rek balik geus burit Isal. Ganti kehet kena buat teh. Ngamodal. Naon Isal? Bana. Lain kehet.
Jokna atau lampuna tah. Duru kowe ku sia motorna. Sia isa mancing-mancing emosi aing. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kajak aing tah. Faisal naik ini jam sabaraha mana geus aya muatan can? Rek ayeuna sakedeung deui ya. Geus dibere muatan ku si Mang Jack. Nalain geura ini tah tuh burit manten. Pugugan nungguan si kancilna wae tadi nyebut TKWC. Heuh teangan atuh si kancilna, muatan bisi ngadagoan burit manten. Oh, pugu Pak, coba geus di DP-an nih ku si Mang Jack teh yo. Tuh, 500.000. Tapi wae si kancilna kumaha nya? Heuh gara teangan ulah mengecewakeun muatan sia manjing buat burit manten. Jangan wae gitu. Heuh teangan. Ayo. Kemana si Acilnya ayo. Orang muatan teh geus nungguan nih. Cil. 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 Urit ayo. Cil. Cil. Sare di mah. Ayeuna kumaha si Kancil teu parah rukun pisan ieu mah. Si Manggek ieu mah ngada teh. Ayeuna geus jam sabaraha ieu nungguan. Ya, itu ibu-ibu naik wisata geus tarungguan sia ngamuk ka aing. Mobilna ieu teh init-init. Hampura Pak. Aing lieur ieu nenengan si Kancil wae. Sia mah boga kenek nu kitu patut atuh. Ya, udah kemana? Ngecewakeun ya, teu pernah ngecewakeun. Aing selalu bawa rombongan wisata ka BS ku pilih, teu pernah ngecewakeun. Supir maneh mah, teu balik aing. Kumaha ya jadina? Lain supirna Bah, kenekna ieu mah ya si Kancil teu pernah rubuh pisan. Anu mana jelemana si Kancil teh kenek maneh teh tuh? Anu sajangkung kieu teh. Hah? Sajangkung kieu. Sudah jelema saja ku kieu. Jelema kumaha? Budak. Kolot. Tapi sagede kieu. Pokoknya main teh hayang nyaho naon. Ieu, duit TP nu kamari geus dibikeun. Tadi kendi. Teu batal aing dengan supir nu lain we. Ya kan? Pokoknya main geus kecewa, aing mah eka supir BS gue pilih nu lain. Ya kan? Aya eueuh sa si Kancil. Eueuh. Teangan kumaha Faisal? Eueuh tuh. Kunyuk! Astagfirullahaladzim, sia kunyuk! Sia yo! Hah? Wah, sia teh bebe jatuh ka supir teh molor teh. Ayo we kinit mah. Itu leuh muatan geus ngadaguan cenah tah sia kumaha tuh. King hirupan mobil king. Sia mah kitu bebejak head ka supir tarik HS teh. Kudu teu kuat aing wa. Ya kuat. Jika tu Faisal burit manten. Kumaha Mang Jack rek? Geus Oh, bedog. Aing mah eka supir hiji deui we. Naon deui? Teu naon ieu teh? Kecewa aing ibu-ibu ngadat ka. Pan eta si Kancil geus aya. Saha deui maneh? Kudu ilu campur, ieu mah urusan aing ibu-ibu ngadat ka aing tuh. Pan aing teh bapak si Faisal lah kumaha. Oh, bapak mana ya? Heeh. Kasihan aing yang bapana na ge. Tasa Monggo sia teh.